Cara pikeun nyegah virus corona salah sahijina nyaeta ku ngumbah leungeun kalayan leres. Nami abdi Ela Nuraini ti kelas 10 MIPA 2 asal sakola SMA Negeri 1 Jonggol. Kuring bakal ngalaksanakeun kumaha ngumbah leungeun leres. Aya 8 lengkah pikeun ngumbah leungeun kalayan leres. Mimiti baseuh boh leungeunna nganggo cai anu ngajalankeun. Kadua, nganggo sabun supados langkung bersih. Katilu, gosok sapilu anjeun. Kaopat, ngagosok tukang leungeun sareng ramo luar. Kalima, ngagentos ramo di jero. Kagenep, gosok kuku ramo. Katujuh, rub kana pigeulang. Tungtungna ngabersihan leungeun anjeun nganggo cai anu ngajalankeun. Sakitu wae ti SIM kuring. Kuring ngaremkeun video kuring damel anu mangpaat.